tabarakallah tinggali Elis. Amazing. Jadi heran ngaburilak menang saha heula atuh. Tong sok berbangga diri gerak la tafroh innallaha la yuhibbul farihin. Taresep Allah mah. Mun dijual iya pasti payulis, cuang diobean 35 juta. Manya 35 juta, can ngecosna, can buru sirlakna, kuduna 80 juta. Wow. Nah, gitu. Cuang dihurungkeun deui meh batur raresepen. Jampe-jampe harupat, gerak payu, bos kupat. Ih, hampura. Wah, ieu mah pasti payu naga ku teteh-teteh kawen boga kape di batu hiu. Batina gede tidinya. Keheula. Iya baju lah mau ditawarin ke teh Lani daekeun teh nya. Nya emang mau mungkin dipakai sih. Santuna lah jeung anakna. Hah? Ulah sok ngarang granis. Teh Lani sapopoena sok ngangge cadar. Ajaran atuh tawaran ke teh ai. Astagfirullah kasih koret. Nyemol daekeun atuh. Nyebut naga baju haram. Enak aja disebut baju haram. Meuli bola naga make duit halal heuh. Teu narima urang mah. Yeuh nis, lamun aya nu moyok eta baju, geus kira ulah sok kitu ka batur. Ngaraneh mah ka ditujung lah, neangan perangan amis. Heup. Hayu dah. Di mah rudet bentreng we jeung si Elis. Ih. Bye.